kuring teh ngimpi mangkil gerak barabat si alam nyaritakeun impian tadi salengkapna. Teu aya nu dipindingan atuh Mang Uham ngorejat deui mancerong ka si alam. Kadengikeun nerangkeun impian barang cacapok ngomong. Ceuk rumus mun aya nu ngimpi kitu bakal menang ilmu jang. Ari buku teh pan gudangna ilmu, ari maca minangka kuncina. Tabukuna geus aya di ujang tinggal kuncina. Anyakal basa rek dibaca kalakan nyari punduk ujang teh kumaha atuh nya. Mang Uham miluhan jero. Ari mandi naon alamatna Mang? Eta deui gedung kosong Mang. Nemutkeun ka sauran para sepuh mah eta teh jang gedung teh alamat badan urang atawa waruga urang alias kurungan urang. Ari mandi kudu suci kudu bebersih. Jadi ujang teh tas nganjang ke alam kabatinan bisa ninjo waruga sorangan bisa bapanggih jeung kuringna bisa waas ka jiwana. Warugana ngawujud gedong jiwana atawa rohna ngawujud ujang pribadi. Keur mandi bebersih terus nampa buku teh hiji sepuh anu pakaianna sing sarwa bodas. Alus eta teh jang buku lambangna ilmu, sepuh lambangna luhung, ari bodas lambangna suci. Hade pisan impian ujang teh. Mang milu bunga sugan we atuh tina kanan hiji mangsama ujang teh bakal jadi jalma luhung anu daek tutulung, jadi santri anu hade budi. Ceuk Mang Uham meles weh pitung duheun mah kalang ngagorolange mukakeun impian si alam. Uluh geuningan Mang mah apalannya make jeung tiasa ngaramalkeun impenan sagala. Anak kitu mah Mang ge geus kungsi ngelmu meureun. Pastina ge Mang teh henteu bolos strong eta. Ceuk si alam boga kayakinan yen Mang Uham ge teu kosong-kosong teuing. Cekolot eta mah jang. Bener jeung teu mah Mang mah teu milu nanggung. Jeung deui impian teh rupa-rupa jang. Aya riwan, aya kembang sare, aya angan-angan anu can dikedalkeun, aya ge ilham atawa ilapat. Ngan muga-muga we impian ujang mah hade, lain riwan, lain angan-angan anu can kedal. Da geuning aneh impian ujang mah. Bet ngaharib-harib kana impian kolot. Muhun abdi gereuas Mang. Ari Mang ti mana tak keng ilmu kitu? Sok jeung saha ngobrolkeun urusan kitu Mang? Harapan ti aki ujang. Aki maksudnya ujang je. Mang mah encan nyaho sorangan. Nya maksud teh aki ujang ari aki marana teh lain aki-aki kolot ku maneh eta teh. Lain sepuh kasurung ku umur tapi sajalan jeung pangabisana. Saluyu jeung ilmuna, kolot awakna, kolot kanyahona, sepuh umurna. Luhur ilmuna. Ari Mang mah nyaho sorangan yen apan aki marana teh murid aki Jayeng almarhum. Saera geus pada apal sahari aki Jayeng hiji jago anu kasohor, luhur ilmu, modal ku pangabisa. Ilmu naon ge aya tadi anjeunna mah. Ari muridna ngan hiji nyatana aki marana. Ngan aki marana mah teu ngajawara. Jadi kajagoanana teh teu katara. Jeung dinten teu sombong aki marana mah kalem we hebat jang. Mang Uham ngacungkeun jempol. Bareng ngadengi katerangan kitu si alam mani unggut-unggutan. Manehna kakaranyaho kana riwayat eta da akina tara carita urusan kitu tara agul ku payung butut. Kutan teh kitu Mang, da kabdi mah kalak terang ayeuna atuh. Ngan ari aki Jayeng mah geus kungsi nguping jenenganana. Da Bapak sok nyaritakeun, tapi tara ari nerangkeun yen guru pun aki mah. Ceuk si alam. Ta geuning akur. Pek wae tamataroskeun aki marana. Moal burung tamplok elmuna ka ujang. Ngan ayeuna kieu jang Mang rek minta tulung ieu teh. Tetapi Mang teh hayang indit neangan batu wulung jang. Tapi hayang menang pituduh heula ti aki hindeup, tapi keukuh aki teh teu masihan geuningan. Lain teu uningaeun eta teh ngan aki mah apik pisan, kawas nu palai nguji heula kana kateguhanna teh urang. Ayeuna kieu jang tanyakeun ku hideup, mun geus dibejakeun Mang bejaan nya.
engke emang nurek indit nama engke mun hasil hadiahna urang parokeun 1 juta teh ya. Si Alam ngahuleng ditanya kitu teh. Ayeuna sakarunya ka Mang Uham aya hariwang sok sieun teu hasil. Bari jeung mata rugi. Sabugus kacontohan ku Rosad sabatur-batur teu nyaho ilmu namah temahna teh matak cilaka. Nakala ngahuleng jang teu percaya kitu ka Mang. Lain teu percaya Mang. Tapi ari aki rek ngabejaan kitu, nya kumaha behna ari geus talekahan mah jang. Ngan kade ulah dibejakeun sok Mang. Jadi kudu bisa we ujang mintinganana. Nya lah, keun isukan arek ditanyakeun Mang. Bagus. Bang Uham nepakan dada si Alam. Goreda galita ngagoler ripeurem. Teu sakara-kara kerek ari geus puguh cekelina nama. Si Alam sarua deui sare tibra teu lilir-lilir nepi ka isuk. Gancangna carita peuting geus ganti beurang geus datang panon poe moncorong ti Belawetan. Ari Mang Uham harita geus bari. Si Alam geus sagedangdan geus ngabaku rek indit ngarit. Tapi barang top kana karanjang ditanya ku akina, jukut menang kamari. Aya keneh Alam. Aya ki, malih mah seueur keneh, jawab si Alam. Ari aya keneh mah teu kudu ngarit atuh. Mending ge cicing di mah. Bisa aya semah ti Bandung nurek ngapageun jang partem. Di Alam harita ngahuleng lila-lila ku manehna ka harti lamun indit ngarit teh moal bisa tepung jeung urang Bandung. Utang mana jeung Rosad geus janji rek merek opeah. Aye nya akinya moal wakang ngarit atuh. Si Alam harita ngagugu karanjang jeung arit ditunan deui. Gek biuk dina Bang Barung bari moyan. Solongkrong yang dimarani nyodorkeun beuleum sampu manihi pumuluh puy kawantu sampu mani hotel ngadadak nyabut ti buruan. Caina citeh tubuh karasa pahitna. Puting tadi ngobrol naon jeung Mang Uham Alam. Ngobrol parupae ki, ngobrolkeun ngimpi. Wagi ge kadenge saware ngan teu jelas. Besok nilo saware malum nu tibra ngan eta we kadenge sakapu make nyebut-nyebut aki jayeng segala rupa. Aki marana bangun penasaran lantaran incuna nyebut ngaran guruna. Kieu sarasna mah eta teh ki abdi teh ngimpi kasebut aheng eta impian teh. Da kakara harita ngimpi kitu. Atura dari was ongko da ditungtungan ku nya dipunuk jeung ti koro. Ari lilir Mang Uham ngageugeing bari nanya da teu sare Mang Uham mah cenah tuluy ngawadul ngaren ngidul poho kana kaayaan. Tuluy dititah nanyakeun batu wulung lain mohon kitu. Geuning aki uninga si Alam celohok. Kieu sanyana malang. Urusan eta teh memang geus kanyahoan ku aki. Tapi henteu sagemrengna ukur ceuk beja tinu gaib tapi teu bisa dicaritakeun ka sambarangan jalma. Bisi mataknya dipaseha. Puting teu dicaritakeun galo babatur kajang Rosad teu dibejakeun da lain bagianana. Taina ge ka maneh moal dicaritakeun. Abah can nepi kana waktuna. Wayahna ulah maksa. Geus we cicing engke ge geus nincak mangsana mah moal kusaha deui. Plong hate si Alam ngemplong. Manehna bungah ading-adinge kitu mah. Paruman marah mai malah maujug-ujug breh sawangan ka mangsa anu bakal datang. Bisa nyita-nyita lalakon anu bakal karandapan. Nyan nuhun ari kitu maki abdi ge moal maksa minta keterangan
bisi mataki dibang baluh kana diri gitu Alam. Si Alam jeung Aki Marana gunter ngawadu-duaan nganti saprak aya kejadian gitu. Nu dicaritakeun teh laingan ukur pangabutuh sapopoe, tapi geus saeutik-eutikeun ngaguar ilmu panemu, mamagahan ka si Alam keur nambah-nambah luang jeung pangalaman. Nyerelekna waktu teu karasa, nyaho-nyaho geus mangsa-mangsa. Panon poe geus luhur, tepas geus ieu, buruan geus garing kapoe. Ibun geus tuhur dang daunan geus aya nu rada layu. Dina kayan kitu di jalan anu leumpang mani ngabring, pakaian garinding kawas-kawas lain jalma kampung. Bikirila bikir deket ka imah Aki Marana ari brete tetela Rosa jeung kanca-kancana. Malam aya kolot duaan, barang selog kaburuan Rosa uluk salam dipapag ku si Alam jeung Aki Marana. Bage ujang guning tanginas, ceuk Aki Marana. Leres ki abdi teh hoyong engal ka dieu deui, damelang ka pun parto. Sumangga ngenalkeun pun bapa sareng pun paman, ngahajawe ngadeusan ka Aki. Rosa nunjuk harita ka kolotna. Nuhun kersa sumping ka saung butuh. Mangga lingih-lingih. Nanging hapunten we da di kampung mah kieu geuning. Hatur nuhun Aki, cekap sakieu ge. Busarelea katepas si sila ngariung dina samah. Da teu aya korsi. Ning dimarani mani dag-dag deg-deg. Rada kawur ongkoh da tutuman loba sema jeung urang kota di cenah. Tapi teu loba itu ieu buru-buru we ka pawon. Mirun seuneu rek naheun cai bisi kurang. Anu aya geus disuguhkeun ka sema karunya bisi harayang nginum. Ari ditepas Aki Marana keur uplek ngawadu jeung urang kota teh. Sanggeus ngobrol ngalir ngidul Parosa nganuhunkeun kana jasa Aki Marana sakulawarga anu geus nulungan ka anakna. Ya akhirna mah pamitan ka Aki Marana yen parto rek dibawa ka kota. Nya mangga ari kitu mah Aki ge moal ngoretkeun nya. Mung ieu teh aya amanat sakedik ti Aki. Jang parto tesa naos tatuna rada parna. Poma ulah waka dicanda ka mana-mana nya. Punten sanes teu percanten kanu sanes. Oge sanes teu percanten ka dokter nu palintar margi di kota mah seueur dokter. Lamun ieu mah Aki teh hoyong nyobi heula. Nyuhungkeun waktu sawengi deui da di dieu tos kalangkung 2 wengi. Kantun sawengi deui tapageto mangga bade dikukumaha oge bilih tatuna teu sae. Bangacanak bae ka dokter atanapi ka mana bae anu sakira sanggep ngalandongan. Ceuk Aki Marana daria nakar. Oh kitu mangga Ki abdi mah moal baha ka Aki. Senja diestokeun pisan. Hatur nuhun kana kasayan mana Aki. Taina mada tos beres bade permios bae. Punten sanes kirang sono ieu teh da ari kahoyong mah monok di dieu teh. Nanging tumari sareng anu teu damang nya kapaksa bade mios ayeuna. Kitu ceuk Parosan. Mangga. Nya geus kitu mah parto didangdanan kana tandu rek digarotong dibawa kana kendaraan. Nungguan di jalan gede da kalembur Aki Marana mah can nepi kendaraan gede. Sama indi terus nuliwat kapawon nepungan ini marani badi amitan nyelapkeun amplop diisi duit serta teu pohongan hungkeun kana kataweksaan ini marani dina miaran nu geuring. Oge teu poho pesenan si Alam kopiah teu buatan Bandung dipasrahkeun harita. Atuh bugun ini marani jeung si Alam kacida bungaheunana. Aduh nuhun Kang nuhun. Cuk si Alam bari ngekeuweuk kopiah. Sawangsul lagi permiosnya akang bade wangsul lah ya kumaha saeng barat teh. Rosad inget di kana urusan eta
beres Kang tos suur anu aya maksad bade mios milarian nyanuhun sing hasil we nya. Sang disasalaman rosad biji ti pawon dituturkeun ku si Alam jeung Nini Marani. Sang di sagala rupana tarapti beral semah teh miang mawa si Parto nu gering akibat ti guring teh. Satungtung katen jelema nu balik teh diteuteub we ku Aki Marana sakulawarga geus ngiles dina pengkolan. Pating rahuh gek diuk di emper bari nyawang nu miang. Sajongjongan jempe Nini jeung Aki taya nu nyarita. Ari si Alam ngawawaas nu bari ka Bandung bari mawa anu gering. Alhamdulillah ngemplong ayeuna maki ceuk si Alam. Nah, nu ngemplong de Alam. Ate ki kahiji dibere kopeah ku Rosad, kaduana si Parto katulungan, katiluna ayeuna mah simpe daya batur rek nagih janji ka Aki ngeunaan batu ulung teh. Wah, rariman nih. Nama ni kekeh ting can waktuna can mangsana jaga deui. Aki Marana tetep demikeun nya homat aya halanganana ki keun wae da kuringa moal arek indit neangan nu kitu ieu mah hayang nyaho we atuh. Aki Marana mikir sagedeung ba kamari peuting kahalanganana memang can bisa nerangkeun da loba batur. Ari ayeuna ukur disaksian ku Nini Marani asa moal matakna naon tungtuna pok Aki Marana nyarita. Ari kekeh jeung kekeh mah hegu Aki rek dicaritakeun. Batu ulung teh jimat ageman para karuhun. Ayeuna can aya lunyak masih keneh aya di alam gaib. Mun maneh hayang nyaho tempatna, teangan wae di hiji kampung anu katelah nu ngaranna eta Batu. Ayana lain di jalma tapi di alam gaib. Mun maneh hayang meunangkeun eta barang tangtu kudu ngaji heula ka batinan. Sangkan bisa nyawang ke alam gaib dah itu kudu ngendong di makam gitu ki. Ini cara nama kumaha we lah da ponepi lah ka alam gaib. Si Alam ngahulang geni berat melayang menangkeun batu ulung teh. Tapi bikin si Alamat teu matak jadi pikiran. Da manehna mah henteu mikahayang kana eta batu teu butuh ku jimat rek niat bener mah kalakuan wae sing hade kitu tekad si Alam. Ngan inget kana janji jeung Mang Uham. Jadi era amun kudu jalir lantaran sajabana ti dosa teh oge bakal nguciwakeun ka Mang Uham. Si Alam bunga sama boga picarita ka Mang Uham aya tepikeun dan kanu butuh. Nuhun sakitu ge ki